Assalamualaikum, Baraya Wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Tuh, kurang pan enate ke rame teh nu ieu warna nate ieu mah warna sa wah saya gitu. Nah kudu dari weuh. Cuk eta mah ai hias nama alus panganten gulis camperenik. Hiburanna namun tong tengtrang. Meureun eta mah PJ dibagi 3 gitu. Padahal mah nya tuh harga mah gitu. Pan keur manawar tamah nyek celek atunya heuh dibere nu bubututan. Bor sagala bari komen. Kaonangan dapat triweuh. Eta mah nya aya cenah. Ceung geus kaonangan kadinya acan. Kaonangan geura. Abdi mah kuat jam sakieu geus moal kabagian daging tadi ge geus kurat karet sate ge tadi geus dilaanan deui tina opat teh jadi 2-2 namun ira riweuh nya jadi teu kuat urang masuk hayang komen tah eta teh mawa kana kapusing urang mentak teu meunang nyarita-nyarita kasusah kana lain hakna geus teu kudu dicarita-carita lamun dek curhat ka Allah. Urang mah curhat karena WA, karena SW, curhat karena status Facebook. Ya Allah, salametkeun caroge abdi aya nuju di perjalanan. Sia teh Allah maca WA da moal atuh. Memang na Allah rek nali status urang. Tara online Allah mah deuleu. Sok gagabah ka mana karep. Ngadoa mana sajadah. Urang mah sagala carita-carita. Atawa teu kitu ngariung jelema teh. Hei, lamun urang nyaritakeun kasusah ka papada tibatan dibere solusi, ieu jelema mah hayang paungul-ungul boro-boro harta kasusah ge sok silih timpah. Datang urang keluar imah. Ceu, abdi mah bingung. Budak gadering salaki teu gawe. Gawe eueuh nu nitah da geus teu init-init sababaraha poe. Da lain dibere solusi ceuk nu hiji teh kana ditimpah. Cana naon atuh kitu mah. Leuheung keneh teu gawe ge aya di imah mah. Salaki urang mah geus teu balik-balik 2 minggu. Eta ceuk nu saurang datang deui lain mere solusi ngabeberah kalah nimpah. Can aya nanaon kabingung kitu mah moal air leuwih ti ieu kaprihatin hirup mah. Eta kuat pabanga-banga bayangkeun opatan jelema nyaritakeun kabingungna mulak dirinya kabingung hungkul. Anu tadina urang ini ti imah mawa kabingungan hiji ngariung jelema tiluan ngomongkeun deui kabingung jadi 3. Ku urang dari pikiran itu jeung mata keueuh deui kuncina syukur nikmat ka Allah Subhanahu wa taala. Eta dibere rezeki nu pangungul-ungulna kasehatan. Dek naon loba harta banda ge teh sehat. Sehat heula. Nu penting sehat. Syukuri. Salah satu tanda syukurna gunakeun eta kasehatan dina jalan nu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Ngaji meungpeung sehat, usaha meungpeung sehat. Cing getol usaha meungpeung sehat, cing daek ibadah meungpeung cing sehat meungpang mata titip kalani cing syukur nikmat ka Allah kade teu meunang ngabanding-bandingkeun rumah tangga urang jeung rumah tangga batur da capek kanikmatan batur dibandingkan jeung kanikmatan urang nu pada akhirna urang poho kana kanikmatan sorangan tah nu kitu jelema kufur nikmat teh sedengkeun rumus cek Allah la ing syakartum la azidannakum wala ing kafartum inna azabi lasyadid. Kieu konsepna ya syukur teh. Lamun anjeun syukur ku Allah ditamahan. Lamun anjeun kufur tah kudu nama tambah mah jeung kurang. Leres. Papasanganna teh. Lamun ditambah jeung dikur tapi bab syukur mah teu kitu. La ing sakartum lamun anjeun syukur la azidannakum wala ing kafartum tapi lamun kufur ngaleungitkeun inna azabil syadid lain dikurangan tapi disiksa. Bab kanikmatan teh. Lamun disyukuran ditamahan tapi lamun kupur lain dikurangan ternyata tapi disiksa. Mungkin wae bab harta teh lamun syukur mah ditamahan tapi lamun kupur bisa jadi harta nama teu dikurangan tapi disiksa. Manehna teu bisa menikmati karena eta harta bisa jadi. Loba jelema kabeuli daging domba tapi teu mampu nuang daging domba.
mencit kemari kurban dibikin cek ti masih teh bade nyanak atuh sapingping mah pengen naon abdi mah kolesterol nuang nu asin kolesterol nuang nu amis gula darah naik nuang nu hasem asam lambung nuang nu pahit lumpat ka namah atuh rek ngakanaon di alam dunya. Urang datang ke dokter periksa check up kesehatan dokter apa keluhannya bapak abdi hayang panjang umur dokter bapak kalau mau panjang umur kurangan merokok oke. Kurangan nu asin-asin, kurangan nu asin-asin, kurangan nu amis-amis, kurangan nu amis-amis, kurangan nu hasem-hasem, dikurangan nu hasem-hasem. Terus aing dek ngakanan kurupuk ngal waktu. Umur panjang, pejit ponok. Jadi bersyukur mah ditamahan tapi lamun kupur lain dikurangan tapi disiksa teu bisa menikmati karena eta kanikmatan karena eta harta teu dinikmati bisa jadi eta tetep loba jumlahna mah tetep loba hasilna mah tapi teu kanikmatan naon we rupa-rupa Allah mah wenang nyokot matak daripada dicokot ti piheulaan ku Allah mending urang hideng mikeun ngaluarkeun boh sodakohna boh zakatna bagian tina syukur urang kesehatan dipiara piara awak teh piara aya usikna atuh urang maka kebon unggal waktu niatkeun bari olahraga atuh ngala teh matak make gerakan nu alus atuh neukteukna ge set hitung-hitung senam make kuda-kuda nu alus nanyakeun ka Edi kumaha gerakan kuda-kuda nu hade moal loba nyeri cangkeng dibawa ngala 7 lapak oge geunah we awak teh hampang niatkeun aduh sugan beak we 2 garit teh pake hut-het urang hitung-hitung senam we atuh arek naon daripada ngahaja senam kukumpulan di mana senam ayo hayang naon senam awewe teu bersyukur geus dibere montok ku Allah hayang begang hayang langsing Pak Ustad gedar senam arek langsing kumaha beres senam ngaliwet babarengan simbalin beres senam ngariung akan baso senam saminggu 2 kali ayo we ganti-ganti baju senam balik senam ngariung jajan ngariung ngaliwet 3 bulan ladang senam lain-lain anu begang salaki nu begang mikiran gaya ke senam jeung ngaliwet can baju pae beungeut lah tong diriweuhan senam segala rupa urang mah sararehat atuh jararago urang mah bersyukur rekeun bae yeuh kamari apal naon sababna Ria Ricis cerai begang begang ditangkep ngoleang dicerai ke padahal rupa geulis penghasilan gede ratusan juta so ngolong-ngolong kasalakina ditransfer 500 juta hari itu rek ka abdi mau nggak usah cek aing teh lamun eta mah boro-boro 500 aing 50 ge bae ngan nah make cerai jeung sirian Ricis karena saya begang wah atuh majikan aing gendut di imah atuh sarua urang ge mung anu begang mah ditolak teh mun hari tarada montok mah saeutik dipertimbangkeun bae dibere 25 ge urang mah mentak bersyukur kan bae atuh nu begang tong make kudu ririweuhan geus dibere awakna jiga kitu keun bae cari makeun itu nak naon atuh urang mah atlet renang lain mun atlet renang ulah genut sakali ngojay cai balong saat atuh ngagejebur kudu riweuh urang mah sok nikmati hirup teh nikmati bersyukur aya bahagia poena cing nikmat cing bersyukur supaya bahagia wah urang mah teu tong loba pikiran tong loba riweuh komo haliah dunya mah geus saliwat langkung tong pati dipikiran teuing nu penting sehat gawe ngeureuyeuh rezeki sanajan leutik mirilik salaki ngarasikoan bari bager geus waktuna dangdan cing alus waktuna kaonangan aya bajidoran boga duit nyawer jogedan geus teu kudu riweuh pek we menang joget ku ieu mah dimenangkeun nu teu menang ngaplak joget bari teu mayar saya teh naon atuh karuhun lain hayo minta lagu mayar sok nikmati hirup teh ulah nguluwut we di mah waktuna ngaji saminggu sakali leureuhkeun pikiran teh tina urusan haliah dunya datang ka madrasah ngiluan pangajian ngajedog we teh kudu bisa tong loba alasan pira kali diuk da ustad nu mikirna mah keun bae
Dek teu didengekeun ge keun bae. Urang mah nu penting menang ganjaran diuk dina majelis moal ditakon jaga ku malaikat. Naon pelajaranna minggu ayeuna Ustad? Kitu we anger. Matak boro-boro pangawasan kieu anu kitu ge nurutin. Kitu we jawabanna teh. Nu kitu we biasa. Enggeus teu kudu riweuh, urang mah teu pikiran. Maruk di pikiran gitu ku kami, naon nu napal poe ayeuna pelajaran, perlu teuing rek narapal henteu ge. Aing mah dititah kuno hajat balik dibayar geus sare tibra beres. Bari saha teu kajeun pek bae. Mah hiburan ger we, musik ger tong riweuh, bawa ku aing mana naon. Page tomang geus teu payu ieu judul ieu Singa Depok aing dibawa kana panggung. Nyieun kreasi deui mah naon. Sugan bosen nyuting padadan. Dagoan Singa Depok pengawasan kerjasama sugan naon ge mah kreatif atuh hirup mah. Itu cenah doraka moal mah doraka. Muka jeung doraka nanti kagabah teuing. Dina dorakana ge dewek mah moal baru udah ke meureun itu. Teu kudu riweuh. Aing mah nabeuh teu bisa nyorak komo. Nek doraka ge maranehna antep we nah riweuh teuing. Nikmati. Pokona mah bersyukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur nikmat geus pokona mah. Tong ngabandingkeun. Aduh si anu kade lani bakal datang gogoda rumah tangga teh di antarana engke ningali mantan anu lebih sukses tinimbang salaki urang. Ningali mantan anu lebih sukses tinimbang pamajikan urang kade. Da keur jeung urang mah eta si Neng eta kuat hideung baheula teh. Panggih deui kamarina pakna onangan. Beungeutna kuat gulawing mencrang kitu. Body eta kuat, aduh rebab Mang Ubay mah lewat atuh. Ai pamajikan aing jika ponang kitu. Aya tarus ras kitu mah ceuk. Da jelema atuh. Gogoda eta teh. Baheula mah urang mun apel kudu barang gubuk wae da sangsara. Ayeuna urang turun tina motor butut maehna tina Pajero anjir. Sama siapa kesini? Buat kitu teh melongna teh ka urang teh. Astagfirullah, ngusap dada. Dibayangkeun ku urang. Eta ieu gamaran fata morgana. Belum tentu kawin jeung urang mah juga kitu. Lolobana jelema teu sadar matak terjadi perceraian perselingkuhan teh gara-gara kitu ngabayangkeun kos kitu. Si anu dibayang mun kawin jeung aing geuna. Matak syukuri naon nu aya na kahirupan urang. Sabab kieu lawang rezeki rumah tangga teh kabagi-bagi. Hiji aya nu datang ti arah salakina. Salaki nu usaha pamajikan cicing aya nu kitu. Teu meunang dibanding-banding. Kadua aya nu datang ti arah pamajikanana. Pamajikanna ti hotat isuk-isuk ka kebon sore dagang peuting masih kene ngaladangan itu jeung salakina uduh deh. Nguseup eta. Momotoran. Aya nu kitu ti arah pamajikanana. Sabalikna aya nu ti arah duanana. Mana mah usaha teh kudu digotong wae kuduaan. Aing mah yang jadi ibu rumah tangga juga batur narimaan duit ti salaki sabulan sakali saminggu sakali. Hayang cicing di imah lain kudu gawe we duaan. Aya nu kudu kuduaan digotongna. Matak teu meunang. Sabab lamun dibandingkeun ke wah coplok ucutan. Gitu. Jadi syukur nikmat naon anu aya dina diri urang sangkan jadi nilai kebahagiaan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itulah. Kita bersolawat.